Sari geus teu suka dipihukum ku dewek maneh teh. Sakirana geus teu suka montong make dingding kelir sidang siloka deuleu. Moal burung dianterkeun ku dewek oge ka kolot maneh. Mang Kusmin ngadonyarekan kanu jadi pamajikanana. Nyebutkeun Bisari rek dianterkeun sagala kanu jadi kolotna. Kituna teh dibarengan ku biwir Mang Kusmin ngabura-burakeun Cikopi anu bieu karek diregot ku manehna. Bekong Cikopi paranti manehna nginum hampir dibalangkeun. Bakating ku keheul jeung ngarasa peuheur ku Cikopi anu bieu diregot. Ngan Mang Kusmin teu tuluy ngabalangkeun bekongna. Lebar bisi hancur bari eueuh deui keur gantina meureun. Ari Bisari dicarekan bari aya bahasa satengah ditundung kudu jadi salakina. Ongkoh we ngahareban pucuk daun sampeu asa kaneun keur deungeun sangu saharitaeun. Daun sampeu bawa ti sawah balik ngarambet keur deungeun sangu. Ongkohan harita geus teu nyekel duit sapeser-peser acan. Da puguh nu jadi salakina teu mere duit keur balanja. Sari teu kadenge nu jadi salaki ngomong. Gembulna keur boga gegebir teh sia. Ari maneh sugan hayang kawin deui geuning nembok Cikopi karasa asin buat kapeuheur kieu kana biwir. Mang Kusmin nyarita deui ngarasa dicicingkeun ku nu jadi pamajikanana. Jung manehna nangtung tina diukna. Bekong anu tadi diuyup dibawa bari nyampeurkeun ka pamajikanana anu keur jongjon ngahareban pucuk daun sampeu bari teu ieu ngalir-lir acan kanu keur ambek-ambekan. Sanggeus Mang Kusmin nangtung hareupeun Bisari gantawang. Mang Kusmin nyarita deui. Sorana beuki tarik tinu tadi ngarasa dibaekeun meureun. Sok asaan kumaneh? Sugan leta nu hayang kawin mah beda rarasaan deuleu. Lain anis tah Cikopi teh deuleu, tapi asin beak karep, karasana oge peuheur. Mang Kusmin nampeukeun bekong Cikopi ka hareupeun anu keur haharep. Bekong nampeu hampir antel kana beungeut Bisari. Dicarekan kudu jadi salakina bari disebut hayang kawin deui sagala. Bisari ngarasa teu ngeunah. Jung Bisari nangtung tina diukna. Peso anu harita dipake kekeureut angger kumanehna dicekel. Gantawang Bisari nembalan. Sorana teu eleh tarik ti sora salakina. Aeh nangtang perang nu jadi salaki teh. Yeuh dengekeun kuring rek nyarita. Buka tah ceuli teh sing teu kadenge. Geus aya 2 mingguna kuring teu dibere duit balanja. Ari lain harita mah heueuh 2 minggu kaliwat didinya mere duit dina amplop ukur 300.000. Pikir ku didinya duit ukur sakitu kudu mahi sabaraha minggueun kitu. Bororaah keur meuri gula keur deungeun sangu oge kami kurah koreh ti kebon. Geus karuhan bayaran si Roni ka sakola mah can katutup. Tadi isuk si Roni ceurik hampir teu mangkat ka sakola da tacan bayaran. Eraeun budak teh kari-kari ayeuna nu jadi salaki ngatikanan hayang Cikopi sagala. Ulana oge eueuh nu aya ukur uyah nya kami nembok Cikopi na ku uyah deuleu. Bisari ngadon ngesek-ngesekeun kanu jadi salakina. Tutunjuk dibarengan ku nyarita sarua bedasna jeung salakina. Bisari teu sadar lamun harita leungeun anu dipake tutunjuk kana beungeut salakina nunjukna ku peso anu harita keur dipake haharep. Peso anu dipake nunjuk ulal-olol kana beungeut Mang Kusmin. Sakapeung dipake nunjuk ka luhur, sakapeung ka gigir. Sigana Bisari bener-bener teu sadar lamun harita keur nyekel peso. Ningali peso siganu diulinkeun ku Bisari, sakapeung dipake nunjuk-nunjuk kanu jadi salakina, samalah meh antel kana cukang irung Mang Kusmin. Mang Kusmin ngarasa leuwas. Sok bisi nu jadi pamajikanana kalepasan atawa kajurung ku ambek. Paur cenah peso keuna ka dirina atawa bisi Bisari kasandingan juri heug peso dipake newek manehna. Bisa kumahaeun teuing moal boa aya Rajapati
kitu kapaur Mang Kusmin harita. Mang Kusmin nyarita ka Bisari dibarengan ku reuwas. Sari eta duh Sari ulah eta deuleu duh Sari. Mang Kusmin nyaritana teu puguh bari teu jelas. Ari rek nyarita peso ulah dipake tutunjuk, bisi sok bisi pamajikan anu keur ambek ngarasa diingetan. Peso dipake alat gahanca manehna. Ari rek direbut, bisi Bisari malikan ka manehna. Antukna Mang Kusmin samar pola, ngomong oge teu puguh urus. Bisari teu ngarti kana maksud omongan salakina. Ongkohan ka juru ku ambek. Montong Arab eueup sagala. Ekol di dinya mah. Sok anterkeun kuring ka kolot kuring. Lain nyari tarek dianterkeun ka kolot kuring tadi teh. Ceuk Bisari angger nunjuk-nunjuk ku peso ka Mang Kusmin. Bisari ngadon ceurik ngahing-hing. Ngarasa kaniaya kudu jadi salakina. Manehna tuluy ngajengkat indit ka kamar. Ningali nu jadi pamajikan ngajengkat ka kamar, gentak Mang Kusmin nuturkeun satukangeun nu ngaleos. Sadatangna ka kamar, Bisari mukakeun lamari wadah pakean. Purusut, papakean tina jero lamari dikaluarkeun. Dasar keur abek. Papakean kuat kapabalatak dina ubin. Diburusutkeun tina lomari ku Bisari. Peso mah geus ditunda ngagoler dina ubin deket lomari. Ceuk Mang Kusmin kana peso tuluy disimpen rada bunyi. Manehna can wani ngomong. Ari hate mah rumasa salah, geus ngomong teu puguh kanu jadi pamajikan dibarengan ku nyarekan. Kumanehna kakara kaharti lamun anu jadi pamajikan keur ngarasa sulaya, pedah keur teu nyekel duit balanja. Nya nembok cikopi oge ku uyah, da puguh teu kabeli gula. Karasa ku Mang Kusmin pamajikanana minangka keur protes ka manehna. Ongkohan nya geus aya mingguna teu mere duit balanja. Ukur harita basa narima amplop ti mitohana, duit panyumpel atawa duit tutup mulut sawaktu nganteur nu jadi mitoha lalaki rek nganjang ka bebenena teh. Kitu oge harita teu dibikeun kabeh. Mang Kusmin nyoba-nyoba nyarita bari leuleuy kanu keur ngawadahan. Pakaian bogana kana keresan. Bisari angger ngahing-hing ceurik siga nu kanyanyerian. Sari hampura akang rumasa akang salah geus ngomong teu puguh ka Sari. Kitu soteh akang ngerasa kaget. Bibir akang karasa panas bari karasa asin waktu ngargoci kopi. Jadi weh akang kalangsung. Hampura nya geulis, nya demplon. Hampura akangnya ratu goah nu mencenges. Mang Kusmin nyaritana semunu ngolo. Ngati kanan nyebut demplon jeung mencenges sagala ka Bisari. Ragamang leungeun Mang Kusmin kana punduk Bisari anu keur nukangan. Tuluy leungeun Mang Kusmin turun ka sahandapkeun punduk bari ngutek-ngutekkeun ramona. Nyaan mati jampe Mang Kusmin teh. Bisari eureun tina ngahing-hingna. Awak Bisari satengah kekerejetan sawaktu Mang Kusmin ngutek-ngutek ramo handapeun tak-tak manehna. Ngarasa nu ceurik leler, Mang Kusmin neruskeun jurus kaduana. Leungeun anu sabeulah deui nyekel kana gado Bisari, ditarik sinanyang hareup ka manehna. Plek, bibir Bisari disumpel ku bibir manehna, bari leungeun duanana ngarangkul awak Bisari. Sajongjongan duanana eueuh nu nyarita. Ukur sorati kecepot anu kaluar tina bibir anu keur silih sumpel siga pogo. Teu sawatara lila Mang Kusmin ngalesotkeun bibir anu harita keur silih ledot. Leungeun angger ngarangkul awak Bisari, kitu deui Bisari. Leungeun duanana dipake muntang kana punduk Mang Kusmin. Harita Mang Kusmin nyarita. Sorana alon dibarengan ku mata pepereundeyan sagala. Nyi akang rek ATM heula nya rek nyokot tabungan keur balanja meuli deungeun sangu.
bari sakalian keur mayar ka sakola nya keur mayar tunggakan si Roni ka sakola. Ceuk Mang Kusmin nyarita rek nyokot tabungan ka ATM cenah celengok tarang disari dicium siga nu geugeut disari ukur unggut bari matana peureum siga nu keur ngararasakeun bibir salakina anu harita nampel dina tarang manehna. Sanajan manehna teu ngarti naon ari ATM tapi kadenge ku manehna salakina rek nyokot tabungan keur balanja jeung mayar ka sakola. Teuing teu kapikir ku manehna ngatikanan salakina boga tabungan sagala teuing bakat timpu ngagugudugna rasa anu harita kaalaman ku manehna. Lamun mah teu inget yen harita teu boga dengan sangu kahayang disari mah dituluikeun kana babak berikutna jeung Mang Kusmin teh. Kitu nu harita kaalaman ku Bisari pamajikan Mang Kusmin. Waktosna seepkeun lah. Sanes waktos urang teraskeun. Nah nya Mang Kusmin rek nyokot tabungan katikanan eta Mang Kusmin bebeja rek ka ATM sagala. Ayeuna mah urang pungkasnya nepi ka dieu bae heula. Urang teudeun lajeng ieu carita dihandeuleun sieum pisan simpeneun. Urang tunda dihanjuang siang gesan halaeun. Isuk pagetoh urang sampeur deui. Mugia urang sadaya dina kaayaan kenging panangtayungan ti Gusti Nu Maha Suci. Cag ah. Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salman. Ulah hilap, like sareng subscribe-na. Hatur nuhun.